Cuman enak mah asa karibuhnya meski secara radis gitu aturan-aturan pemerintah eta lah gitu negara itu saya berkira rungsep ya orang bahas kayak orang nuan lah host datang ke dia Mas beres kamera aja di jalan deh orang ngabahas iya Wak mak zaman ayeuna asa beuki secara radis gitu boh dina naon we gitu salah radis heeh terutama di bidang naon dia nu dararagang anu ieu teh aturan teh asa karalunya gitu besoknya buka lah nama kayak Pokoknya aku orang buka heula kurang ritual heula tahu menyerap energi positif ritual heula saha bener menyerap heula satukan misi kita untuk menyerap energi positif dari langit 1 2 3 Abang buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Obrolan TV, obrolan tak berbobot tapi pasti berbobot. Oke, perwargi sadayana di mana-mana we ayana nyata maupun di dunia gaib. Orang saksikan deui obrolan orang anu aya opat ada si bamodnya. Pada nyaritakeun naon teh sadisna zaman ayeuna mah nyata sadis khususnya tukang dagang di saradis ya. Reket we jangan dulu skip. Tonton sampai akhir biar gak salah paham. Oke. subrek lah Subrek. Cikan cerita kumaha tak kieu pamod model kamari cenah aya beja ting bener ting teu da urang ningali dina etanya maca dina Facebook itu barita teh kumaha cenah di mana ayeuna mah cenah aya tukang kopi di Seblok di Banyur di panas kusi panas wah kala yo hijinya tukang kopi di Banyur Seblok di Banyur kunci panas terus tukang duagan di Kadek cen teh berita teh bener tawa henteu tawa ting kumaha urang ting salah eta kieu meureun mod wah eta mah hoak meureun teuing tah kieu anu cek siwat yang ngadenge berita di tetangga mah lain tukang dagang anu di leau Seblok atawa di tukang kalapa di Kadek lain jadi kieu tukang kalapa heeh mau bedog aya nu pesan pasti di Kadek di Kadek kalapana meureun kitu nya dina eta tukang dagang di cuma anu leuwih ripuh ieu tukang naon kamari teh lah ayam goreng tukang ayam digoreng wah teh ini sadis-sadis ting bener gitu teh berita teh eta teh ayamna digoreng wah eta berarti ayam digoreng anu nulisna berarti nya euy eta bisaan meureun antara anu nulisna pinter jeung macana ting belagung ting urang nu salah maca eta mah akibat dulungu bisa jadinya akibat dulungu akibat emosi tah meureun nyebarna hoak gitu merenya zaman ayeuna mah ulah pati tinggi teureui gitu eta itu buleud ragetkeun berita-berita teh mantap kudu bener-bener bisa nyaring urang teh gitu si Mang Usna aya cerita wah tukang naon sadis bisi salah nyerap bisi termakan hoak ya orang kamari cuma sok naon urang ge kamari ningali teh pas ulin mau budak ieu nya budak urang teh hayang jajan kumaha terus eta ningali aya budak teh rek digoreng cenah budak digoreng aya pas ditingali teh eta cocokan budak cenah gorengan anjing budak digoreng apa teh budak diajar gorengan eta mah mainan barudak tukang mainan barudak berarnya gorengan sugan teh budak digoreng faya teh budak digoreng lain karena wawasan paham nya berarti pindah topik karena hoak kayak namanya berarti eta bener orang bari mata hiji ya sok tukang daging curang tukang daging main tukang daging sadisna kumaha tukang lagi sadisna tukang daging mah digararantung euy ieu na geus padi cacang digantung sebenarnya teh kartu digantung aya pek teh dagingna digantung jadi perwargi sadayana kaiji ulah termakan hoak maksudna teh mun maca berita teh ulah langsung diterang bulat-bulat cenah heula cari heula ieu naon teh masalah teh substansina mun cek bahasa gaul mah nya kala substansi teh naon eta sunte kitu lah urang ge teh kalah jadi menurut kudu malpa gedang
Bapak gedang mah tahu tuh ngomong Bapak gedang. Oh, kudu apa heula eusina gitu. Eusina Naon nya. nu diberi tujuan anaknya naon gitu. Diteangan heula kebenaran anak ya teh gitu. Beren dipikir heula, ini dipikir heula bener tuh eta teh ka mana lompatna. Oh gitu. Oh ngerti. Ngerti-ngertinya. Siap, ngerti. Jadi ulah naon Ulah salah kaprah meureunnya. Ulah bisi naon bisi semangat gede teh infona salah. Yo habak ke gitulah bahaya Dengan cadas we itu mah gitu. bahaya na hoak teh kitu wae. berarti ya nama judulnya hoaknya. Nanti bos bae nama judulnya mah buat termakan hoak. Bae lah aing sama kalem ya. Oh panggil energinya TKB langsung makan kue nih. Kalau butana kan ieu jajan ngopi juga ada yang Duh, kopinya euy rek bagian. Ari ieu naon euy? mik teh. Mik. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Tadi pura-pura mik, para cangkang mik. Berapa cangkang nanya? Mik nama pan ditapal kana ieu ya. Kayak can bermodal itu. Can bermodal. Bukan Mana sih gitu. mereka lah we. Can Terus kumaha? aya nu lucu deui teh. Naon? Nu sadis, tukang naon. Sadis dari tukang naon? Ding. Sok. Tukang odading. Tah, Mana bisa. ding? Tukang ngala awi oge bisa. Kumaha da? Ayeuna oh dikarekan gitu. Ayo ada di kadek. Mana? Bawa ke makan. Anu ritu mah kieu cenah. Mah. Anu ngaji ka masjid Heeh. mawa HP Terus Kudu dipaehan. wah, Eta geus hoak we wae. eta langsung terbulat. Heeh. Padahal mah HP-na anu kudu diparehan mah. Pena. Bisi sada yang Oh, telepon gitu. teh. Ah, jadi si Maus ulah langsung aya nu ngaji di paehan. gawe mung ka masjid Yo mau ke masjid mau ngaji gitu. karma Tara. Jadi gitu kayak ngaji dewe nya. Ngajing ke mah. Yang bisa ada ngebeja, misalkan aya budak ngaji di paehan aya budak ngaji mau HP di paehan cenah. Kalau langsung emosi. Oh gitu. Benar. Kuat teh ngada teh HP-na paehan heula, keur ngaji mah teh lagi anu ngararaji anu naon, karemana HP-na. Kecuali rek ngonten siga uing, burungkeun. Bukan, udah mau karekam. Dipaehan mah. Mancarkan bisa. Wah. Ya bawa ustaznya gitu. Bawa ngonten di desa ceramahnya. Bener. terus gitulah nah bahayana hoak teh berarti kudu urangna limitnya kudu memahami heula berita gua langsung grepek bisi salah pas Kaprah. anu pinter di era gitu Daerah. Bener. Tong kene ka urang keur bodoh bae-nya. Oh. Ngilu bodoh. Ayo nu bodoh mah misalnya si urang meureun maca bisa kieu langsung. Geus teu bisa naon. Kumaha pun anu ningan ke Mang Uding. Salah yo jor habak we. Lawur aja. Paling emosina ke menggebu-gebu ya. Benggebu-gebu soalnya urang semangat naik. semangat aja. Mudah-mudahan semoga lah sampai terus gitu. Amin. Bisa bara ya. teuing juga nangis burit ya teh Ada serada poin gitu. Bisa bara. Nangkar kayak setengah genap. Oh, setengah genap setengah kalau genap koek lah Kueknya Mejana, bejana. ini duduk. tutup lah tutup dan Duduk banyak. sabeakeun materi Oh, tadi iya. Papa mah gitu we lah. Percaya hoak we Gua itu percaya nama. wak, kalau di sedana jadi iya obrolan teh ngan saukur konten jadi pamiarsa kalau warga di mana wayana ulah gampang terprovokasi, ulah gampang menerima berita-berita nu can puguh kebenarannya, terus naon teh ngaranna teh ulah langsung dicerna gitu nya. Ulah langsung teleg dicerna heula. Salah persepsi jual orang ngelakukan tindakan anu tadi diharap. Ya puran kasadayana apalagi ieu catetan itu penuh kayeuna dina ieu insyaallah lanjut besok jangan lupa subscribe anu tacan anu artos satu ruhun mudah-mudahan sing barokah berkahnya Amin. rezekina sing keur kotana gitu kota jangan mau kotan hotspot heula ka batur Oh, kota itu tetangga. hapunten sekali hapunten bisa dengan satu konten cerita mudah-mudahan hikmahna sok diambil lu baikna buat nu burukna. wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sangat nang